Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngadon dimanapun anda berada semua. Ketemu lagi bersama saya di channel YouTube WJ Cosmos. Hari ini rencananya kita akan membuat tutorial bagaimana membawakan satu acara, ya, atau bisa dibilang sebagai penata acara atau MC pada acara PHBI khusus untuk Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Sunda. Tapi sebelumnya saya ingatkan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Kemudian komen, like serta share jika memang video ini bermanfaat untuk Anda semua gitu. Sahabat ngadon, pada intinya jika kita membawakan satu acara untuk acara sekelas PHBI gitu ya, ketika kita menjadi penata acara atau MC gitu, ada hal yang paling utama secara umumnya itu tiga, di bagian pembukaan, kemudian bagian isi, dan juga bagian penutup. Nah, hari ini kita akan bagi tiga segmen itu atau tiga bagian itu seperti ini kalimatnya. Udah. Baik, untuk pembukaan bisa kalian coba dengan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, untuk ayatnya bisa seperti itu. Langsung kemudian kita sapa hadratal mukarramin wal muhtaramin, yakni para alimil ulama, para kesepuhan, para kiai, para asatid, anu sami-sami parantos hadir anu sangat kupri pedos dipi hormat, oge mudah-mudahan dimuliakan ke Allah Subhanahu wa taala anu teu tiasa diwujud asma satu persatuna namung tengirangan rasa huma pribadios ka para kamantena, oge tehilap ka para bapak-bapak miwah para ibu-ibu anu sami-sami parantos nampa hadir di paeunan urang sararea anu pamudah-mudahan angkatna di bumi sewang-sewang dugi ka ieu tempat sing dilipat gandakeun ganjarana ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sampai situ itu simpel. Bisa ditambahkan panitia penghormatana, oge bisa ditambahkan selain panitia para pemuda para pemudi bisa tak gitu, ya. Terus langsung bagian ketiga di segmen pembukaan, langkung tipayun kita. Langkung tipayun puji sinareng syukur hayu orang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala manawi dina dinten ayeuna urang tiasa patepung laung pamprok wajah kalayan nitih wanci anu mustari ninggang mangsa anu lugina
takdir tetiasa dipungkir, qadar tetiasa disinglar. Alhamdulillah dina saah ayeuna urang tiasa kempel ngariung bongkok ngaronyok dina laraga peringatan Isra Mi'rajna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu pamudah-mudahan sadayana nu kempel di dieu sing kenging keberkahan dina acara peringatan Isra Mi'rajna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat mi wassalam teuila payu sami-sami urang curahkeun ka junjunan urang sarerea wastana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut kapala kaluargina, ka para sahabat-sahabatna, ka para tabiin atba tabiin at-tahirin, parat ka urang sarerea salaku umatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Biasa tah ugi kadinya. Terus salajengna sabedas eta langsung orang kenalkeun diri gitu tah. Tapi di awalan ku para wargi, para jamaah sadayana anu ku pribados hormat sim pribados ngadeg di payunan para wargi sadayana, di payunan para jamaah sadayana taya sanes nyaeta kapapancen tugas di para panitia peringatan Hari Besar Islam dina laraga memperingati Isra Mi'rajna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1445 Hijriah. Anu temana naon tah itu temana naon tangges itu anu temana misalkan dengan memperingati Isra Mi'rajna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tingkatkan sholat berjamaah yang 5 waktu gitu kan. Bisa gitu misalkan seperti gitu tah. Terus nanti bete kita tanya itu sim pribados salaku panata acara sarta acan ngawitan kana ngatur kana waktu nata kana acara di laraga peringatan Isra Mi'rajna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipayun nyuhunkeun dimaklum oge dimaaf bilih bisi aya cariosan nu kirang merenah kana manah masing-masing dina natakna atanapi dina ngaturna mugi dihapunten hoyong dihapunten anu saageng-agengna gitu. Para wargi sadayana sim pribados bade ngadagukeun baris acara anu bade disanggakeun dina dinten ayeuna, anu bade dilaksanakeun dina dinten ayeuna. Nomor kahiji nyaeta pembukaan, nomor kadua nyaeta sambutan-sambutan, anu katilu nyaeta aosan ayat suci Al-Qur'an, anu kaopat nyaeta tabligul islamiyah atanapi mauizah, nomor kaopatan nyaeta penutup doa gitu tah. Biasa disebatkeun tah runtutan acarana tapi teu kudu untuk nanaon da beli bising ke panitiana teu nanti tidak sesuai gitu atau aya pergantian acara gitu. Bisa disebutkan di awal susunan acara atau oge teu kedah gitu tah. Para langsung ka dieu tah na seperti mulai karena inti kan tadi pembuka enak inti di awalan ku para warga sadayana supados teu nyangkolong kana waktos ayo urang sami-sami kawitan ieu acara nomor kahiji nu alhamdulillah acara pembukaan nu alhamdulillah parantos dibuka ku tadi pembacaan tahlil dilajengkeun kana pembacaan sholawat dina kitab Maulid Ad-Diba anu pamudah-mudahan anu tadi parantos diaos urang sarerea dina tahlil sareng sholawatna di ganjaran sinareng pahalana didugikeun ka ahli kubur urang sarerea khususna umumna ka jami'il muslimin wal muslimat oge urang anu sami-sami parantos hadir dina ieu acara biasa kitu eta mah biasa dilah gitu. Teras tos didinya urang lanjutkeun kana acara nomor kadua
para wargi sadayana acara salajengna nyaeta sambutan-sambutan kaji bade disanggakeun ka pangersa panitia peringatan Hari Besar Islam dina raraga Isra Mi'rajna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bade dugikeun ku pangersa misalkan Kyai Haji Salim Jandan waktu sinaran kehormatan di sumanggakeun biasa gitu tah atau setelah beres nembe didinya orang ngaturkeun nuhun ka pangersa Kyai Haji Salim Jandan anu parantos masihan sambutan anu sakitu pertelana mudah-mudahan tiasa orang ngupingna naon anon anu tadi anu tanapi anu parantos tadi di informasikan teras weh para wargi sadayana salajengna nyaeta pembacaan ayat suci Al-Qur'an anu insyaallah bade dikumandangkeun ku al ustad saha misalkan gitu atas gitu atau silakan atau oke bisa pakai sholawat gitu misalkan salajengna acara salajengna nyaeta pembacaan ayat suci Al-Qur'an anu bade disanggakeun ka pangersa al Ustad Abdul Rafiq waktu sinaran kehormatan disumanggakeun tah orang biasa sabari sholawat ari sholawat tolaan badu alaina atau sholawat sepotong-sepotong nadina kan Tola'al badru tang gitu kan amba ngantos eta nambe weh itu ngaturkeun nuhun ka pangersa Ustad Rafiq anu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an anu mudah-mudahan palasinan ganjarana sing dibikeun ka anjeunna gitu anu ngaosna oge ka urang sadaya anu ngadangakeun tah nembe weh para wargi sadayana alhamdulillah acara inti sakedap deuk urang bade dilajengkeun nyaeta mauizah atanapi tausiah anu bade disanggakeun ka pangersa saha gitu mung sateacana mahimbau ka para jamaah sadayana supados nomor kahiji ngajaga kondusif dina laraga ieu tausiah gitu supados kadangu naon anu bade di tausiahkeun atanapi dimaudikeun pikeun urang sadaya gitu. Terus sakitu nu tah ayeuna baru penutup lah. Upami penutup mah ngatosan eta kan beres tah. Misalkan beres alhamdulillah ngaturkeun nuhun ka pangersa Kyai Haji Abdul Hamdi Al-Maliki anu parantos masihan tausiah anu sakitu pertelana poinna bisa kurang disebutkeun tah misalkan poinna teh nu kahiji mudah-mudahan urang sing ningkatkeun kana salat berjamaah sing takwa ka Allah Subhanahu wa taala gitu sing leuwih takwa gitu kesimpulanna bisalah di sari kesananan cikanana bisa itu mung alhamdulillah tak kurang tutup deh mau naik nutup kan terakhir kan tadi tausiah acara inti baik tutup ya. Alhamdulillah acara demi acara parantos rengseh kurang desanakeun satacan ditutup ku doa sim pribados bade undur diri mung hatur nuhun sakali deui ka para jamaah ka para panitia atanapi sadayana nu parantos duyung kana ieu acara sehingga acara terlaksana oge hapunten boleh bisi dina pembawaan acara nata acara na MC misalkan nata acara anu kirang merenah kana mana masing-masing baik dina tempat khususna jamuanana ka para undangan jeung sajabina nyunkeun dihapunten saageng-agengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah kitu. Nembe weh salajengna kangge penutup bade disangkeun ka panggesan. Itu beres tas kitu. Itu tutorial simple gitu. Nah, insyaallah di video selanjutnya mah bade ngadambel masih prakteknya gitu. Nah, ada sih di video sebelumnya ada gitu, ada. Tinggal dilihat saja bagaimana praktek seorang MC gitu tah. Untuk versi bahasa Sunda di acara PHBI. Terus gitu ya, hapunten bila bisa ya kekirangan upami aya tambahan mangga komen di bawah gitu nya. Upami tambahan nanawana gitu mangga komen di bawah, saling share. Sakitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.